wajib kajalma Islamna uningarun dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muttalib putra Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nadar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrikah putra Ilyas putra Mudar putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan Nuwajib dugi ka Adnan ti Adnan dugi ka Adam haram nguningakeunana sabab taya jalan sahih wajib deui uningana rundayanu ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Abdi Manaf putra Jukhrah putra Kilab tepang deui diakina di Kilab jangga warengna jantan ibu jeung ramana masih keneh sarundaya